Dan saya udah ngomong ini nih ke Kadisub sudah 3 bulan yang lalu. Nah kan? Mana pernah dititah sok sabar bulan? Ada pernah dititah ngecek. Nah, sabar bulan, sabulan kan? Tuh, sabulan mah nunggu kajian akademis heula. Ieu mah urusan kajian akademis. Sebuah kajian akademis duit leungit, duit gede itu. Lumayan. Emang sih galetik duit 2.000. Tapi kan masuknya motor kan tiap detik. Ini 2.000 kali 2.000 kali 1.000 2 juta. Kali 2.000 4 juta. Kali unggal pohe. Kali sabulan. Bukan musim tertentu menjelang lebaran. Iya nada sieun. Akang nyaho, anu mungut duit saya nyaho. Akang ge nyaho, ngan akang sieun. Tarohan di sini sabarkeun. Nyaho. Padahal mah mana naon oge. Lu tengok. Ayeuna teh sepi motor itu 500. Dijukeun mah gede, can pasar Rebo. Bentar, Pak. Hah? Ya, sok. Nah, sama pasar Rebo sabaraha? Mana aya? Hah? Pasar Rebo sabaraha? Ya, 7 blok. Ya, 7 titik. Satitikna sabaraha aya maneh? Ngecek pasar Rebo mana sabaraha? 7 titik kabar tanya ya? 7 titik, Pak. Nah, kali 830 hiji. naon teh? Makasih ya. Pendapatanana. Motor 800. Kita teh jam 10-an ya. Atuh tiis jam 10 mah pasar mah. Bapak teh jam 8 jam 10. Pasar mah rame. Atuh geus tiis. Rame, Pak. Eta teh geus tiis. Sia mah teu ngarti pasar sih nyahona eta wae. Pasar mah nu ramena. Bengekeun iro. Pasar mah nu ramena jam 5 tapi ka jam 8. Jadi lamun teh jam 8 dia geus tiis pasar mah tukang bakso ngagiring teh jam 5. Mana emang tara ka pasar sih kegeuleuh malam wae atuh dah. Nu arah Purnawarman 128 blok hiji. Geus tiis eta teh. Iya 7 blok. Pernah ka kegeuleuh malam teu? Oh acan. Mantap ke kudu menyaho. Aja ke bapak. Berapa 13? Ayeuna 812 motor kali 2.000. 1 juta genep 100 leuwih. Eta ayeuna hitung. Oh, hitungna sabaraha? Kali sabaraha jam? Makasih ya. Lamun dicopot ieu mah cepat 2 jam bisi jelema mondar mandir stay motor satu kali nanti 2 jam 2 jam, misalnya 2 jam sekali. Kali 2. 4 juta. Kali 2 jam pasar jam sabaraha? Itu sekali 2, Pak. Bukan 2 jam pasar teh di jam 5. Tapi pasar Rebo di jam 5 nyokot leutikna sakeureun kali 2 jam. Ulah leutik. Di jam 5 tapi ke jam 8 pasar teh. Gede duit. Urusan duit mah. Ku ieu we Pak misalkan copot 2 jam we. 3 juta genep 100. Kali 30 hari. Iya.